sultan teh. Jag sehat. Tah, ieu 1000. Ieu 1000, isu 1000 deui. Anu, nom, langsung dicokot duit teh. Oh, uten dek jajan dong mah. Nyeri teh eta? Henteu, Om. Alhamdulillah, euy. Bari ku duit teh cager, bari cingket si uten teh cager teh. Kita sepedana teh cing urang teh. Dibikeun sepedana teh. Nuhun, Om. Anjingnya 1000 deui ka uten ya, Om. Heeh. Tenang euy urang teh. Balik ka lalaunan ka imahnya. Datang ka imah teh ngajobrakeun narik napas panjang. Urang ieu kudu diruqyah ka Ustaz Sodikin anu aya di Ciseti cukurak. Jauh-jauh teuing. Muak kagok urang dek minta tulung ka Teh Malabagja. Aya hiji tempat hiji alam patria. Ngaran jelema saya tahu. Poe. Dek minta tulung ka alam patria. Lamun engke urang datang ka hiji alam patria diantarkeun ku Ustaz Sodikin, diantar ku Teh Malabagja, disupiran ku Sandilay Project. Alah, abeh turun bintang Onario gitu. Urang teh diuk ke Joy bari ngalamun maratapi nasi beuh dikir-kir teuing urang teh jeung pang-pang nama urang teh boga hutang. Suka. Aduh, maha ceritanya rata nginum Joy nginum cin teh tiis jadi eueuh we hayang dahar teh ulang we ulah dina kursi we tukung si lila eta mah we muka ketrok kena panto. Assalamualaikum Dan duh sih Mang Aceh. Assalamualaikum. Aduh Dan iya pasti masalah si Uten pasti ngadu. Wah mun harita Joy didinya ngilu jeung urang paling urang ngomong kieu Joy itu bukakeun panto ka irek jebut. Mana ya itu mah dongeng baheula ya. Dongeng baheula cerita. Urang teh ngompot euy. Hayu he ka garawan kukulingan. Den, buka panto. Urang da bakat kuliler sieun euy. Bukakeun panto barang brai dibuka teh bener tah. Mang Encep ka geuneuk beungeut teh. Baud ka urang teh. Dia Ten. Yuk si Utena. Oh, bebeja pasti celon teh. Ngomong anu jujur Ten. Budak bapak Uten anu soleh, anu bager, anu hideng, anu singer. Ten apa? Tadi Uten kom Deni ditabrak. Syumun. Uten piwarang janteng ngange sepeda tuluy Uten ditabrak. Aduh Ten, naon Ten? Eta ngomong teh ngadoni. Kadangu Den. Mun kadangu ngan teu kitu. Om, ulah bohong Om. Dosa Om. Lah si Uten. Aduh, udah kurang ajar. Ten. Ten apa? Ngomong anu jelas. Cuman Uten tadi dikumaha ku si Om Deni. Uten kan nuju sepedaan apa? Terus Uten kan Uten di gerawaan. Terus cek si Om teh cenah Ten orang nyobaan kekuatan sok. Da geuleuh cenah Om kasih bapak. Sok Uten cenah ayeuna dek ditabrak ku Om. Beh si bapak ngamuk tah dakekeun. Ten naon Ten make jeung ngadukeun ka si bapak. Ten ngomong anu jujur Ten. Ten mah jujur tah dakekeun. Kieu nya Mang hampura nya Mangnya. Abdi kan tadi di jalan. Uten dina pengkolan moal sepeda. Lain ditengar ku abdi teh kasipat hungkul. Nya kitu Ten. Bohong bapak bohong dikumaha ku si Om Deni ditabrak Aduh cing sumpah Mang abdi keur moal motor Uten datang kasipat hungkul malah mah dibere duit dari 1000 ku abdi teh. Nya kitu Ten. Boro-boro apa itu si budak. Aduh sia Uten tadi aya saksi. Seur saksi Pak. Saha saksina? Cing Om. Cacing Om. Pokoknya loba saksi. Si Uten ngadukeun euy. Dan hampuranya
lain megatkeun duduluran lain tegang lain heuras ieu hukum kudu ditegakkeun negara orang negara hukum mang ayeuna dek ka polsek ke heula cicing lah mang tenang mang sosok mang kajero heula si uten ngadukeun euy